Wilujeng sumping sadayana, balik deui sareng abdi Koyum Melisa dina warta terkini. Tunduh teh nyata tanda yang awak butuh istirahat, tapi tunduh oge bisa ngabayakeun dina waktos nu teu ditangtoskeun. Saperti anu dialaman ku supir mobil Fortuner ieu. Kecelakaan nembe kejantanan di tol layang MBZ tepatnya di kilometer 14. Dina Senin poe kaping 6 Mei 2024. Kecelakaan ieu dimimiti ke mobil Fortuner anu rek nuju ke Jakarta atau Cikampek. Di mana dina lalampahanna supir mobil Fortuner nabrak bodi kencer tukang mikrobus sehingga mikrobus dialungkan ke katuhu sedangkan mobil Fortuner kekencak jeung eureun. Menurut Kasat Lantas Polres Bekasi Kota AKBP Yogi Bayu Hendarto, kecelakaan ieu disebabkan ku supir mobil Fortuner anu tunduh. Untungna, dina kecelakaan ieu daya korban jiwa sareng dina pihak ngarengsehkeun kasus ieu secara kulawarga. Kejadian ieu ngingetkeun urang kana pentingna hati-hati dina jalan tol. Muga-muga kejadian anu sami henteu kajantenan. Hatur nuhun sareng wilujeng.